Dah. Anjing jauh sih itu. Udah. Ayo mana kenaon dia lelumpatan nabrak kurang segala orang rewas. Aduh, kenaon mana? Kapurawa orang diberi penuh nagih hutang. Mun boga hutang teh bayaran ulah lelumpatan wae maneh teh. Orang ewa mun boga duit mau kali bayar. Geus we lah. Urang rek kabut heula ye. Wangi jeung si Abeb teh. Teuing euy bita sabab teh. Orang nubruk Heuh, situ boga hutang ka urang. Oh, nek lagi. Cenah kita pengaran ngomong deh. Orang cenawa boga hutang cenah. Bisa tagih wae. Saha cenah urang teh lumpat da rewas. Kemana aja nak? Tuh, ka itu lumpat teh tuh, ka itu. Atuh Siap. Yuk. Karek be dulu. Udah. Yuk. Alah, mana teu boga duit gini nya. Barudak. Sapi di pos teh. Terus lagi barudak. Aduh, orang serangan deui di pos. Dari Pulau Langit. Indah ya, bingung gitu. Kalau batur ngobrol, aduh, nggak usah. Mending main game aja orang mah. Amating tisu nu barudak. ML Kenaon? Iya orang keramayan. Ayo mana kunaon? Di kamari kene diberi kue juri mana mah kunaon? Tadi kamari keneh teh di budak-budak kudu nagih hutang. Aduh mana boga hutang? Bayar atau mana teh mun boga hutang? Boga duit panaman dibayar ku di dieu teh. Isu pake tomat bayar hutang Insyaallah. Paingan kamari ka urang nanyakeun ka maneh. Aya nu nanyakeun ka urang teh diberi hutang Duaan lain. Duaan anu hiji jakung leutik ciri-cirina teh anu hijina deui teh jakung badak kieu Eta anu rek nagih hutang teh. urang hari teh di bejaan tuh situ melupat ka itu Dirinya mah main bejaan wae. ada orang tak apal. Wah, kurang teh ingetnya si nangan si Abeb, si kurang teh masih aja kan ya. Halo, Bos. Halo, Jang, di mana Jang? Kumaha eta si Abeb kabarna? Ayo, Bu. Kumaha? Si Abeb. Di mangihan mah di itu di pos di Sioki. Oh, ayo tuh urang teh mau barengan. Atuh hayu we urang ka pos. Sampeur we ka dieu ka imah, heuh. Oh, esok siap dilagon urang di dieu, heuh. Atuh ayeuna urang ka dinya, Bos. Yuk. Assalamualaikum. Duh, aya wae si Bos. Aku kena keur udut ieu teh. Bahaya tuh. Tinggal nungguin di sabar lah. Bulan ayahnya di sini. Bos. Nah, ini, si Ajang datang. Bulan ayah. Itulah yang ayo tuh. Ayo atuh ka ditu. Ayo. Bos. Kelak dengan pas banget. Yuk, mas saya. Yuk.
Tadi hujan, diuk deh ya, ngobrol. Nah, Alah, tiris hujan di Beres luar. hujan mah. Nah, tapi Liar aduh, hayang mayakan hutang. Yang kena beres gitu masalah. matak lah usaha lah. Usaha nak kacau. Aduh, kacau kok naon ya? Usaha bisa kacau kieu. Nya kacau teu maju-maju usaha teh. Tah, orang medan aman. Mana yang maju usaha? Giliningan supaya maju usaha teh alus. Nya jo sok euy rek kamalinaan teuing. Supaya maju alus, alus maju. Maju ku majuna atuh eta mah. Alus maju. Make gilining. Iya geningan. Aduh. Teteangan teh sia teh kunaon ka. Wae ku aing dit Ai mana nih kemari di babarit ke mana tangan Ulah teh era. Da urang oge moal lagi hutang kemana. Ada kunaon emang. Era bisi lagi hutang mata kaburan teh. Mun kitu Ai gitu mah ngomong teu boga duit da urang ge mah masa. Usahana kacau wae. Mana mah teu balik. Maneh di sarwana ngabejaan Jangan kebalik engko ka gitu. Urang teh kan Aing ku kurilingan ka ditu ka dieu. abejan urang tadi ka itu tuh. Mana Abdul? Lompat kerek dieu pisan lompat teh sieu teh. Urang ka mana deui tadi teh? Langsung ka dieu. Jangan ka imah Tanya balik. Maneh. Oh, Teu balik. Pat-pasan teh. ngomong atuh di telepon teh diangkat. Apa yang digadekeun? Nata kajang naon yang gadekeun teh. Kasih kono di imah. Keur meuli susu, Heeh. keur meuli beas, Heeh. keur meuli deungeuna, Heeh. gadekan apa? Apa? Gawe usaha. Nya eta usaha teh teu maju-maju. Tadi kan geus dibajaan, makanya rada maju. Ya urang rek tamadanya. Hampura usaha teh teu maju. Engke mah lain kali mun ditagih ulah kakaburan gitu. Atuh da urang teh era teu boga duit keur ditagih teh. Ayeuna urang nagih da sarua butuh, urang butuh meureun kena mani bakal butuh. Karena urang butuh. Maju beja urang ge maksa. Geus wae na hampura we lah. Kayak aya duit mah dibayar lah. Omatnya bayar ulah sekali-kali deui. Siap. Kumaha bukan dibayar enak. Heuh. Urang jadi dulu Lah lah. maneh mah kudu ngadengkeun lagu ieu Ibnu Lagu naon tah? Hayang bayar hutang. Linkin Park versi bahasa Sunda loba hutang. Aduh. Teangan mah di YouTube kumaneh. Siap. Dengekeun tah eta hirup cerita maneh kitu. Oh. Siap. Kalem. Geus we urang mah rek balik ke lawe nya. Heeh, bayar. Heeh. Ayo atunya. Ada ya, isuk-isuk mah bayar hutang buka duit mah. Siap. Ayo hampura di payunnya. Mangga. Mangga aja, sing jauh. Wah, kayak itu. Urang atunya ka imah heula di gerowan. Maneh ka mana deui? Itu di gerowan si mama. Pada puntennya, aduh. Oh, sakalian. Urang oge balik. Rek naon jero di dieun sia. Urang sorangan. Wong anjing di sini ka baturna. Aduh. Kena balik aing mah anjing. Urang sorangan. Oh, batur. Saya nggak koler ah.